curi. Aneh ya kan hirup ya. Kunan gua kuari, kieu jeung kieu bae. Es sudang. Ngopi deui. Aing kumaha sukses deui mah hirup ya. Kita emang. Ya Allah, aing. Naon kuarinya? Nyar bikang. Gua rati na minta ampun. Padahal baheula mah aing menangkeun pikang hiji ge babarina kalebatan. Tinggal dibere gorengan hiji jeung teh jus bae ge. Langsung kelepak-kelepak kae. Ari jeung dipaksa eta ge. Wih, masyaallah ai hulu. Ih, kayak kebalat buka ieu. Ih, kamu aing krisan we ngorok. Makin lope-lope bae aing gitu. Kayak telepon heula bae. Halo sayang. Iya, halo sayang. Kenalan sayang. Aku nih lagi gogoleran aja nih. Ida mana yang gogoleran bae? Yang kurang eco nan ka ditu. Hos gerang dahar ka ditu begitu, ulah gogoleran bae. Udah kok. Udah habis tadi sabakul malah. Iya. Ih, jangan bro, pajar aing mah. Aing curi. Jangan ke seri deh, sugan boga pikir seri. Wih, Her. Kenaon dia, Her? Biasa, bro. My calling is love my one. Salah eta sayang. Babaturan aing si Jono. Oh, anu kaset ini sayang. Oh, kunaon kitu dia? Kan di Bogoh. Ih. Ari aing teh ditas ku dia ye. Nangtung we dia. Iho, poho aing Jon. Hampura ye. Soal aing lamun keur teleponan beda karena babaturan sok poho. Asup. Honggeus meja geus anu kopi heula ye jeung si Jono. Geus meja. Aing rek bocan heula yeuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Jon. Di mana deh, Jon? Atau aing sedih mah nek dia. Itu hujan soalnya. Pada aing mencuri ngecelakan aing. Kadieu aing na. Oke, tuh Jon. Dia combloy beureun. Tadi cecelakanku Cimata hujan. Parah da menceun kana baturan kayak gitu bae. Limer solusi naon mere pikal sekalian kana aing. Aneh. Pugu mah aing ge eueuh dia mah. Geus aing modal heula nya. Dia ulah ka mana di dieu wae. Ngopi heula urang. Dia mah babaturan datang malah modal. Geus aing jeung hapena tah. Jeung main hago aing sugan aing cocok itu cewek. Geus segera tah. Semoga berhasil bae anak muda. Geus aing sing heula nya. Kuat ieu. Astaga, ipotonan ieu. Bikang cocok sih guys ya. Percaya aing. Bepak boy sih kan ieu loba ki bikang ieu. Garulis lagi ro. Ampun aing mah. Cokot ko murah hiji ya. Kontak lu. Kirim lewat WhatsApp bae ko aing teh hapus deui kayaknya. Supaya ulah sese. Aing teh HP soalnya. Guys, hapus. Gua menang bikang. Untuk pugu maher. Muji aing balik bae nya. Naon balikan gitu. Jakarak ge. Ka dieu ngopi heula tah. Mumpung aing kopi urut aing krisuk tah. Ngopi lah, mumpung manes keneh. Aing teu kuat er. Beuteung aing kerbakan bae geurang aing cirik bae yang di Parabanurnya. Oh, geus meuje ditu. Karunya di geurang di bisi paeh doang jeung beuteung. Geus meuje baliknya. Salaman ieu. Curiga aing ka eta. Karena datang ke dia langsung balik bae. Tutur kemunya indah. Geus dikirim lah WhatsApp gue.
Ih, kunanya angel amat tidak diangkat-angkat. Sarai meureun gitu. Sekali deh ya. Siapa sih baru? Halo, ini siapa ya? Iya, halo. Ini Jono, temennya Harry. Ada apa nelpon? Enggak aya naon. Cuma pengen ngobrol baik gitu. Oh gitu. Sebenarnya mah tiba heula Jono nu bogoh kana jumrona. Cuma kaheulaan ku si Harry. Atuh sama aja. Jemrona ge bogoh ka Jono. Cuma kan geus buahnya si Harry. Ingat tuh jumrona pas orang ketemuan teh tiluan. Ke Jono nganter si Harry. Kan si Harry muka pun perasaan tadi hareupeun Jono kana jumrona. Beuh hanya hometa. Hati Jono nyeri nyalekit ka tulang. Ampun. Oh, jadi kieu nya. Ngomongna makan aing yang dahar beuteung kerebekan cenah. Orang nampur anjing. Di pageran ku aing mah ngalunjakan. Menusuk dadaku dari belakang. Tega kau teman. Delekeun baik-baik mau libat suran deui dia. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya